Wala tetekantun sholawat sinarang salam mudah-mudahan dilimpahkeun ka keluargana Kangjeng Rasul, ka para sahabatna Kangjeng Rasul, para tabi'in tabi'atna Kangjeng Rasul, sareng atba'i tabi'in wa tabi'at. Anduk nama ayakulul muslimin wal wusatan pika sakabeh jalan Islam sok sanajan maksiat termasuk urang. Mudah-mudahan urang salamina ulah resot tina maghfirah jeung rahmat Allah Subhanahu wa taala, salamina urang kudu aya dina pangampuran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urang sing diampura dosa tina dosa-dosa mu gede, amin. Tina dosa-dosa nu leutik, nu sedeng, nu poho, nu teu poho, nu dihaja, oge nu teu dihaja, nu karasa jeung nu teu karasa. Oge urang sing aya dina perlindungan Allah selama hidup 24 jam. Sing diraksa, sing dijaga, sing dilindungi tina segala bahaya jeung cilaka, musibah, penyakit, bencana, tina kadoliman jeung kajahatan ti sadayana.